hei ulama, hei kiai, sebagai pilar utama dalam keagamaan, contoh Nabi. Coba jadi kiai teh ulah para rasea bae, ulah pasini berekat bae, ulah pasini panggut bahan bae. Perhatikan masyarakat. Bisi aya nu can nyahoeun kana hukum Allah bejaan. Bisi aya masyarakat anu masih kena resep kana maksiat elingan. Ulah kerek bae tibra. Masyarakat rek salat, rek ente, rek mabok, rek bang emok, jor teuing. Nu penting daek kiriman kardus ka imah aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita banggakan dan kita muliakan, yang sangat kita cintai dan kita hormati, segenap para alimil ulama, para ajengan, para kiai, asatidu wal asatidah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan kita doakan semoga para orang tua kita, para tuan guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Teristimewa salam hormat saya sampaikan kepada segenap para panitia dan tokoh yang tentunya suksesnya acara pada malam hari ini tidak lepas daripada kerja keras perjuangan segenap para panitia yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Alhamdulillah di sini hadir Ustadz kita yaitu Ahmad Nunung dan juga Ustadz Sofian, ada juga hadir tengah-tengah kita Ustadz Ade Holis dan juga Ustadz Makmun dan segenap para donatur. Tentunya suksesnya acara ini tidak lepas daripada uluran tangan para donatur dan segenap para lapisan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang telah dicurahkan, apa yang telah dikorbankan, semuanya dibalas oleh Allah dengan lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat, amin. Dan salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa. Hadir Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajaran, Bapak Carik wakilnya. Kita doakan semoga para pimpinan kita mendapatkan anugerah taufik hidayah dari Allah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang sayang dengan negeri dan rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum ibu, kaum bapak,
para pemuda, para pemudi, ade dan kakak, santriin wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial dan istimewa, salam perjuangan, salam persahabatan, salam persaudaraan saya sampaikan kepada sahabat saya yang selama ini selalu setia menemani saya ketika ada pengajian ke Lebak Selatan ini. Di sini hadir ketua DPC-nya, hadir juga pengurus DPW-nya dan seluruh sayap juangnya. Mudah-mudahan ya Allah berkah Maulid Nabi ini, jadikan ini kampung sebagai kampung thayyibah, amin. Kampung yang penuh dengan barokah, amin. Semua penduduknya jadi ahli ibadah, rizkinya melimpah ruah dari setiap arah, segala urusannya mudah, kelak wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini ada pesan istimewa daripada para panitia, tertera di dalam background. Bagaimana acara yang sangat mulia ini, acara yang istimewa ini, yaitu peringatan hari lahirnya Nabi, diisi dengan pengajian yang mana pengajian ini ataupun kegiatan-kegiatan acara ini bisa membangkitkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa semakin tambah keimanan kita, bisa semakin tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara soal penambahan iman dan takwa, berarti terlebih dahulu kita harus ngerti, kita harus paham apa sih yang disebut iman, apa itu yang disebut takwa. Karena iman dan takwa berkaitan erat, namun dua hal yang berbeda. Iman itu ada secara bahasa setiap hari, iman. Makanya kalau orang tua kita dulu ataupun kalau orang baheula sok ngomong ke anaknya sing iman ceng ke bapak, kan gitunya. Nah, iman di situ adalah iman bahasa, bukan iman istilah menurut agama. Apa iman bahasa? Iman bahasa itu mutlakut tasdik. Setiap percaya, setiap ngabenerkeun, setiap ngayakinkeun di ngaranan iman. Ai lembur naon? Barengkok. Tapi jala lempeng jelema namanya. Lalaki nakarasep awena gareulis di mana bengkokna ieu nya. Tangkal buah meureun bengkok. Nah, ieu barengkok. Percaya teu urang ada keur di barengkok? Ayeuna keur di Jakarta apa keur di barengkok? Yakin? Percaya ayeuna keur di barengkok? Tah eta iman. Jadi setiap percaya iman. Atawa urang keur ka pasar salaki pamajikan, kadeuleu pamajikan urang keur milihan bawang, ja itu mah pamajikan ai. Percaya itu pamajikan urang, eta ngaranna iman. Aya na Al-Qur'an aya. Cerita keluarga Nabi Yakub punya 12 anak, yaitu salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya, dijebloskan ke dalam sumur, Nabi Yusuf pulang ke rumah, bebejak kakolotna. Bapak bari api-api cerita Yusuf dihakan mau mencek urang mah kitu tah. Dibejakkeun kami kerjung Yusuf barengan, akhirnya kami ulin cek kami Yusuf tungguan ieu angonan. Nah ditungguan ku Yusuf kami ulin barang balik deui kami eta Yusuf eueuh ngan tinggal bajuna bae sararuek pinuh ku getih horenganan ku dulur-dulurna digubluskeun ka sumur. Jucek dulur Nabi Yusuf teh beres cacahan ka Nabi Yakub. Wa ma anta bimu'minil lana. Ngandalah kitu ge deui sanajan kami ngabudah ngomong ngajelasin ka bapak mah moal percaya ieu ka kami mah. Nah gitu. Wa ma anta bimu'minin lana. Nah, yang dimaksud dengan meningkatkan iman di sini bukan iman yang itu, tetapi yang disebut dengan iman menurut istilah
atau iman terminologi, iman menurut agama, iman menurut akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu iman? At-tasdiqu bima jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Percaya, yakin, nerima dina hate apapun yang didatangkan oleh Nabi benar adanya. Jadi percaya segala rupa anu disampaikan ku Nabi, tak eta ngaranna iman. Misalnya cekang jeung Nabi budak Allah teh teu di alam, percaya. Budak Allah teh tunggal, percaya. Umat manusia aing teh utusan Allah, percaya. Umat manusia hari kiamat itu akan terjadi, percaya. Malaikat Allah itu ada, percaya. Al-Quran sebagai kitab Allah, percaya. Apapun yang disampaikan Nabi, kita percaya. Terlepas bisa ngalaksanakeun jeung henteu eta urusan paneri. Nu penting percaya. Terlepas bukti ataupun hencan itu urusan paneri. Yang penting percaya itulah yang disebut iman. Gitu. Jadi iman itu adalah percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Lantas kalau Islam apa? Islam itu al-inqiyadu bima jaa bihin Nabi. Islam eta secara bahasa sarua jeung iman aya dua. Islam eta cek bahiji cek bahasa mutlaqul inqiyad, setiap nurut Islam. Contoh ieu digambarkeun. Ieu cai. Percaya teu ieu cai? Pikir nginum percaya. Nah eta iman. Ieu keur membedakan di dalam pembahasan, tapi prakteknya kudu bareng antara iman jeung Islam. Ia percaya cai inuman, tak iman lugawi, gitu. Ai Islam kumaha diinum cai na langsung, tak ngaranna Islam. Contohna, lamun teh mah salat 5 waktu wajib, tak orang percaya salat 5 waktu wajib, eta iman. Praktek salat 5 waktu di ngaranan Islam. Nah, terus apa yang disebut Islam lugawi? Islam istilahi terminologi. Tadi kalau iman terminologi adalah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau Islam al-inqiyadu bima jaa bihin Nabi, nurut dengan apa yang diperintah oleh Nabi. Contoh, salat 5 waktu yang didatangkan bukan diperintah. Salat 5 waktu cek Nabi wajib, itu iman. Praktekkan salatna, itu Islam. Minuman keras haram cek Nabi, percaya kita, itu iman. Tinggalkan minuman keras, itu Islam. Riba bang emok haram, percaya, iman. Tenyokot kana riba, ngarana Islam. Aduh orang dia sok bang emok. Nah, araremok bahaya ayeuna ge. Ayat takwa. Takwa eta bukan takut sama istri yang tua, bukan. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ngalaksanakeun perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Berarti solusinya wahai saudaraku, kalau kita ingin meningkatkan keimanan, maka tingkatkan pengetahuan. Tingkatkan dulu pengetahuan soal agama. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan ilmu agama? Ya kudu dararaek ngaji. Tingkatkan ketakwaan. Setelah kita tahu ini yang diperintah, ini yang dilarang, timbul takwa, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu bentuk ketakwaan. Allahumma ij'alna minal mu'minin wal muslimin al muttaqin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang takwa? Maka tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qori kita, Muammar muda, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, mudah dalam segala urusan, amin, dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batinnya, amin ya rabbal alam. Mana yang tadi dibaca?
laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Menang dibaca uswatun hasanah, menang dibaca iswatun hasanah. Hai umat Islam, hai orang beriman, sungguh di antara kesungguh di Nabi itu, di dalam pribadi Nabi itu ada suri tauladan yang bagus. Di sini Allah menceritakan bahwa pribadi kita punya Nabi adalah pribadi yang bagus. Pribadi Kangjeng Nabi adalah pribadi yang baik. Pribadi Kangjeng Nabi adalah pribadi yang mulia. Cerita Allah soal kemuliaan kepribadian Kangjeng Nabi. Nah, ini menurut ulama ahli balaghah khabariyatul lafdhan insya'iyatu maknan. Yang diungkapkan cerita tapi instruksi dari Allah. Hei orang beriman, siapapun kalian, apapun status kalian, mau kalian itu ulama, mau kalian itu presiden, mau kalian pejabat, mau kalian aparat, mau kalian rakyat, wajib ikut Nabi Muhammad. Itu namanya insya'iyah. Kenapa? Agar kalian menjadi orang yang takwa. Karena orang yang paling takwa adalah Kangjeng Nabi. Kita diperintahkan untuk ikut Nabi, berarti diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, di momen Maulidan ini, tema ini sangat luar biasa. Pinter ya panitia. Dan kurang-kurang nama haliwu nggak jelas ke dana. Gagah ya panitia. Pan hese tengah jelaskan iman jeung Islam. Hese tengah jelaskan takwa. Untung bae didoakeun ku para kiai jadi breh bae katingali. Ngabedaan henteu kakarak bieu doang. Nah, jadi perintah dari Allah agar kita mengikuti Nabi. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita disuruh untuk jadi orang yang bertakwa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang bahagia dan mulia dunia dan akhirat. Karena orang bertakwalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bertakwalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Orang bertakwalah yang punya jaminan menjadi ahli surga. Uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, dan semua yang ada di sini siap meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berarti sudah siap dijadikan penduduk ahli surga oleh Allah. Amin ya rabbal. Hayang jadi penduduk surga, hayang jadi penduduk surga, sok ngacung sanu hayang jadi penduduk neraka. Haram najis sakuma bolo onage ieu awak mung ka neraka mah bener teh Bu. Ya, mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi contoh Nabi. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi? Kan nabinya sudah tidak ada. Kita tidak bisa melihat Nabi. Kita tidak mendengar Nabi. Jangan takut ibu bapak. Allah menjamin syariat Nabi langgeng. Ada penerus-penerusnya. Siapa yang meneruskan syariat Nabi, yang menyampaikan informasi seperti apa itu Nabi, dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat menginformasikan lagi kepada tabi'in. Tabi'in menginformasikan lagi kepada atba'ut tabi'in. Sampai datang ke daerah kita, yaitu pewarisnya para alim ulama. Berarti, hei masyarakat Barengkok, kalau benar kita ingin meningkatkan iman dan takwa, maka tuturkan para ulama jeung kiai. Karena ulama ini adalah penerus Nabi. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Makanya di awal saya ingatkan, hei ulama, ikut Nabi. Hei kiai, ikut Nabi. Hei aparat pejabat, ikut Nabi. Betul? Karena naon? Kan ulama eta geus imajna teh orang-orang yang mengikuti syariat Nabi. Betul? Lamun kiai na teu nuturkeun Nabi, dituturkeun ku masyarakatna. Lain nuturkeun Nabi kakala nuturkeun Firaun geuna. Makanya jadi ulama punya beban moral, punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengendalikan umat semuanya. Oleh karenanya kepada para ulama, siap ikut Nabi,
siap jaga syariat Nabi, siap ajak umat untuk ikut Nabi. Takbir. Emang Kangjeng Nabi kumaha bae? Ripuh lah dijelaskan. Soalnya muat cukup 60 tahun. Sedangkan 2 jam bae ngaji geus sekarang iya. Kumaha 60 tahun. Makanya lah diceritakan kabeh teu bisa, kumaha ulah kudu diceritakan lah. Urang balik bae hees kabehan. Ulah lamun kabeh teu beja atuh hiji bae atuh dibejakeun los. Hiji ge sejam moal mahir. Kajian hiji bae. Nah, baik. Sentralnya sifat Nabi, betul. Silakan buka dalam surat At-Taubah. Ieu ayat kudu diapalkeun, Bu. Nan soalna lamun ibu-ibu ngapalkeun ieu ayat, diwirid ieu ayat salaki ibu moal salingkuh. Bapak-bapak ngamal kana ieu ayat sal ipamajikan bapak moal minculah. Bahkan ku santri jeung kiai mah ieu ayat sok dipake ilmu kadugalan, lalu tadi pakai ilmu kadugalan sok pakai ilmu melet. Buka dina surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wallahu a'lamu bimuradi wa haqiqati rabbi. Di logo heula teu kudunya jama loba masyarakat ieu teu kudu di logo heula apa ulah. Biasana lamun santri mah jeung kiai kudu hayangna di lugoh bae atuh lugoh bae gitu ngan geus leuleus kulana ya. Laqad ja'akum demi yakti tumen temegakum ing sira kabeh rasulun sapa utusan kang agung. Alaikum ing atase sira kabeh azizun kang banget payah, azizun kang banget payah. Alaihi ing atase ya sira rasulun mau pebarane tum kang nakang gawe dosa sira kabeh. Kunaon? Haris untur kang kadedemes alaikum ngatase sira kabeh bil mukminina kalawan sakabeh kang iman raufun iku kang santun rahimun tur kang welas. Geus sakitu bae simpel contoh geus leuleus ya kulana ya. Surahkeun ulah. Jelaskeun ulah. Terus terang cek abdi mah mending ulah. Soalna naon? Pahit ya ya. Mantap eta ibu-ibu. Bapak-bapak cek ibu-ibu hang pahit rumah bapak-bapak. Siap pahit. Ulama diprek-prek ku ieu ayat. Kiai dipantek ku ieu ayat. Jelaskeun ulah. Presiden DPR dibabuk ku ieu ayat. Jelaskeun ulah. Polisi TNI dihantam ku ieu ayat. Jelaskeun ulah. Ibu-ibu jeung bapak-bapak digecak ku ieu ayat. Jelaskeun ulah. Ampun ieu urang barengkok. Jawara ieu mah urang dieu. Perhatikan, tadi di awal ayat Sim Kuring ngajelaskeun kita wajib ikut Nabi, betul? Kita wajib contoh Nabi, betul? Emang seperti apa Nabi? Inilah Nabi. Laqad ja'akum rasulun kata Allah. Hei orang Arab. Asbabun nuzul. Khusus sabab la yamnau umumal hukmi. Hei umat manusia, hei orang barengkok, laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, isim nakirah santri. Seorang utusan yang mulia, utusan yang agung, agung akhlaknya, agung tutur bahasanya, agung sikapnya, agung perangainya, sehingga siapapun di antara kalian, wahai para ulama, wahai para pejabat dan aparat, wahai rakyat, kalau ingin menjadi manusia yang agung, contohlah ini utusan. Min anfusikum, dari kalangan manusia sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Apa yang harus kita ikuti? Salah satu karakter Nabi urang, azizun alaihi ma anittum aysyakun syadidun ala ma athimtum. Silakan bukan tafsir Munir.
Kita punya Nabi sebagai pribadi, sosok yang luar biasa, yang bertanggung jawab tentang keselamatan umatnya. Saking bertanggung jawabnya, siap menerima seluruh derita umat. Yang penting umatnya mulia, selamat dunia dan akhirat. Nabi tidak pernah nyenyak tidurnya. Nabi tidak pernah enak makannya ketika masih melihat umat dalam ancaman bahaya. Ketika ada baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, kalau ada umatnya yang kelaparan, Nabi tidak tenang. Kalau ada umatnya bahaya, bisa-bisa masuk neraka gara-gara berbuat maksiat, Nabi tidak tenang. Dan Nabi tidak pernah nyenyak tidurnya, tidak pernah enak makannya, manakala ada umat manusia yang belum mengenal kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, Nabi itu adalah sosok pribadi utusan Allah sebagai manusia yang paling peduli kepada sesama, peduli kepada umat. Contoh, tapi mustahil. Contoh, iya, andaikan ia orang di barengkok, anu loba salah loba dosa ke Allah jeung Nabi, bener kudu asup surga tanpa neraka, dengan cara Nabi orang asup ke neraka. Nabi siap menjadi ahli neraka asal orang kabehan asup ke surga. Kabayang teu perdulina Nabi. Ai urang kumaha? Kepala desa cenah peduli ka masyarakatna. Kumaha aya sembako turun, leus teuing masyarakat aing lapar, nu penting keluarga aing sarareubeuh. Bener teu? Nabi tidak seperti itu. Kalau masyarakatnya lapar, Nabi lebih dulu lapar. Kalau masyarakatnya kenyang, Nabi belakang paling kenyang. Betul? Maka yuk contoh, hei ulama, hei kiai, sebagai pilar utama dalam keagamaan, contoh Nabi. Coba jadi kiai teh ulah para rasea bae, ulah pasini berekat bae, ulah pasini panghut bahan bae. Perhatikan masyarakat. Bisi aya nu can nyahoeun kana hukum Allah bejaan. Bisi aya masyarakat anu masih kena resep kana maksiat elingan. Ulah kerek bae tibra. Masyarakat rek salat, rek ente, rek mabok, rek bang emok, jor teuing. Nu penting daek kiriman kardus ka imah aing. Eta kiai kitu nuturkeun Nabi apa henteu? Tuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah nita masyarakat bersatu, masyarakat wajib bersatu. Ai kiai na siling hewaan. Rek kumaha bersatu na masyarakat. Jak tamuh jeung bingung ngaji ka kiai nu ieu, sieun dewaan ku kiai nu itu. Ngaji ka kiai nu itu, sieun dewaan ku kiai nu ieu. Aing ngaji ka saduana atuh jak kami eueuh waktu. Lah kami mah cek masyarakat ngalahade ka ditu mending moal ngaji ka sakabehan. Gara-gara kiai masyarakat maksiat diantepkeun bae. Masyarakat melakukan kemungkaran dijojongkeun bae. Ingat kiai, kita penerus Nabi, wajib contoh Nabi, karakter Nabi, azizun alaihi ma anitum, siap menanggung seluruh beban umat. Betul? Oleh karena siap kiai ikut Nabi, siap ulama ikut Nabi. Betul? Takbir. Tanyakan lagi ke presiden. Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei bupati, hei camat, hei lurah, hei sekdes. Kita sebagai orang beriman wajib ikut Nabi. Ulah teh cara kerhayang diparilina doang dararia. Keur dipilih mah datang ka kiai, datang ka masyarakat. Masyarakat mung milih ge dipapaksa, diancam. Lamun teu milih ka dieu engke moal menang sembako. Heuh teu. Tungtuna diberean tiung hiji ewang, bersumpah begitu manis,
berjanji begitu indah, kalau saya terpilih jadi kepala desa, saya terpilih jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, saya bersumpah dan berjanji akan mensejahterakan rakyat. Ayat itu ngomong gitu. Ayat itu ngomong gitu. Dipilih oleh masyarakat. Begitu dipilih, pokoknya rakyat nabalangsa, hirup ge susah, pagawean hese, pajak melambung tinggi. Ayat itu gitu. Eta pejabat gitu cager tagering, normal tageblek, haju kunaon dipilih baik. Jol deui DPR RI, minta dukungan mere beas mere pokokna mah kana muludan jeung rajaban pak atohna eta. Kercan jadi mah teu diundang ge norojol, datang hayang diundang. Kumari dia rek di moal dibere waktu ge nyogok ka panitia supaya dibere waktu. Kumaha ngamongna pinter, ulah kudu mendukung kula, dukung kula, kurang mah doakeun bae. Aya teh tak gara-gara duk itu kadang-kadang kiai para rasea kuat nagih minta upahan ka masyarakat. Selama ieu abah magah ngaji sok nyorang minta upah, canyorang. Haju ayeuna mah abah rek minta upah. Naon upahna? Pilih nomor saanu. Aya teh gitu. Haju cek masyarakat nu pinter, abah moal kami mah milih si eta mah. Aya kitu, puguh si eta mah gebleg tukang mabok. Kumaha cek abah? Ulah deuleu si eta na deuleu abah na bae. Rek kumaha teu geblegna urang boga pemimpin bener teh. Ku pedah mere semen 10 sak doang. Mere amplop 500.000 doang, kuat nongeng tengah peting sujur ngadoakeun tukang mabok jadi DPR. Ayat anu gitu. Ayat anu gitu. Akhirna masyarakat milih ka DPR, jadi DPR. Begitu jadi DPR nu milihna ditolol-tolol ku DPR. Ayat anu gitu. Akhirnya masyarakat menuntut Pak DPR, rusaknya negeri ini karena banyaknya para pejabat aparat yang korupsi. Biar aparat dan pejabat tidak korupsi, tolong buat undang-undang. Pejabat yang korupsi dijebloskan ke dalam penjara, harta kekayaannya disita oleh negara. Biar rakyat senang bahagia. Setuju tidak? Setuju tidak? Ku DPR dibalik. Kalau korupsi boleh-boleh saja, tapi kalau masyarakat punya tanah 2 tahun tidak digarap, maka tanahnya diambil negara. Lamun boga rekening bank 3 bulan tidak ada aktivitas transaksi, maka rekening akan dibekukan. Eta DPR kitu boloon teu, goblok teu, tolol teu. Aja dipilih bae ku urang tolol teu. Azizun alaihi ma anitum. Contoh Kangjeng Nabi bertanggung jawab. Hei ulama, kau punya tanggung jawab kepada keselamatan umat. Hei kepala desa, kau bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat. Hei Pak Prabowo sebagai presiden, kau punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hei DPR, kau punya tanggung jawab untuk membuat aturan-aturan yang mensejahterakan bangsa Indonesia. Betul? Iya mah DPR kakalanyan aturan nu rek ngabalangsakeun. Eta DPR itu boloon teh. Haju misalna presiden deui rek ngabalangsakeun masyarakat, boloon teh eta presiden. Haju didukung deui ku kiai, boloon teh eta kiaina. Si Fahru Roji iilueun, boloon teh. Heuh urang dieu nya. Dari Pak Polisi kulama tengah boloon-boloon. Nu ngaboloonkeun mah urang dieu kula ge diboloon-boloon kurang dieu mah. Masya Allah, tabarakallah. Azizun alaihi ma anitum. Contoh Kangjeng Nabi. Tadi geus diulas secara mantiki. Moal bisa takwa ka Allah. Lamun teu nyaho mana perintah mana larangan Allah, betul? Moal bisa nyaho urang kana perintah larangan Allah, lamun teu nyaho kana perintah larangan Nabi. Moal nyaho kana perintah larangan Nabi, lamun teu daek ngaji. Jadi kesimpulanana kudu daek ngaji. Paham?
Jelas cukup. Iya orang dia ku nafsu teuing kana ngaji teh nya. Geus teu kawawa ieu kula. Contoh kepedulian Nabi, ibu bapak. Engke di poe kiamat, jalma Islam, jalma kafir sing kociak sing jarerik menta tulung eueuh nu nulungan. Bari tilu udag-udag ku seuneu neraka. Aya anu lempang ku beteungna, aya anu lempang ku letahna, aya anu ngojay dina kesangna, aya anu engsor-engsoran dina laranganana, geus macem-macem. Geus macem-macem sing kociak sing jarerit, menta tulung leng ka Nabi Adam. Bapak tulungan ieu anak incu, ceuk Nabi Adam, lah nok, lah ceng, boro-boro nulungan, bapak ge tulunganeun. Haju kudu kasa ieu bapak coba kadulur aceng jong kadulur nok saha aya ngaranna Nuh teangan bring deui lumpat ka Nabi Nuh. Datang ka Nabi Nuh, kakak tulungan ieu kami lah adik lain teu hayang nulungan kakak ge haliwu. Haju kudu kumaha lumpat deui ka Nabi Ibrahim kitu keneh, lumpat ka Nabi Musa kitu keneh, lumpat ka Nabi Isa kitu keneh sing kociak sing jarerit. Kociat marakan jagat ngajerit maratan langit menta tulung eueuh anu nulungan fi amanillah. Etalah nasib urang engke di poe kiamat. Ketika itu terjadi, nabi urang anu nangtung pangheulana, nabi urang yang siap menerima beban tanggung jawab derita umat, langsung kangjeng nabi sujud di harapan aras. Sujudna lain jika perintah Allah, sujudna malaikat ka Nabi Adam, tapi sujudna kangjeng Nabi di dieu sakuma sujudna ulang keur salat nongeng kangjeng Nabi di handapeun aras. Naon anu mata kangjeng Nabi sujud? Karena kangjeng Nabi menta ka Allah supaya umatna disalamatkeun. Cek hiji carita kangjeng Nabi sujud di hadapan aras selama 40 tahun. Cerik menta ka Allah teu hudang-hudang supaya ieu urang kabehan salamet ti neraka. Hebat teh kangjeng Nabi. Sok ibu karunya teu ka anak. Nyaah teu ka anak. Bener. Pernah teu ibu tengah peuting sujud ka Allah sajam bae cerik menta ka Allah supaya anakna bahagia hirupna dunia akhirat nyorang can cenah pangkarunya na ka anak. Ayo anak bapakna tanyakeun, hei bapak karunya teu ka anak. Pernah teu 30 menit bae bapak sujud bari netes cimata cerik ya Allah, ya anak-anak abdi teh sing mulia, sing salamet dunia akhirat, sing ulah daek ninggalkeun salat, sing beunghar elmuna, beunghar hartana, beunghar ibadahna, nyorang teu 30 menit bae. Sanyorangnya ayeuna bapak sekmat ja bapak kades nage eueuh. Bapak sekmat karunya teu ka masyarakat. Karunya teu karunya. Boro-boro sujud sejam cenah. Jatah jeung masyarakat dia loba nu dicokot ku pengurus. Tapi Kangjeng Nabi 40 tahun tercengkat-cengkat. Cerik menta ka Allah supaya urang barengkok ieu ulah ka neraka. Eta Kangjeng Nabi. Mun ceuk tukang dongeng mah didongengkeun ceuk Allah, Nabi enggeus cangkel gerah hudang. Kumaha ceuk Nabi? Moal Gusti. Ai kitu kunaon? Pugu itu umat kuring urang Cibarengkok jejeritan cerik sieun ka neraka. Tulungan Gusti. Atuh pan eta mah urang Barengkok ge umat anjeun belegug. Batur mah salat eta mah main gaple. Batur mah ngaji kakalan nobar bola. Tita ulang ngariung di Bang Emok unggal minggu dihantem bae. Tita ulah mabok kakalah alabatan Cikopi unggal isuk unggal sore.
Jadi emang umat eta mah urang Cibarengkok pirakaeun Nabi. Elos pirakaeun ge Gusti cek Nabi ngan ulah dikanarakakeun. Atuh kumaha eta mah belegug ulah deuleu si eta na deuleu kuringna bae cek Kanjeng Nabi. Tamun eta bener tak ngomong kitu. Ulah deuleu abahna dirinya mah nu lain mah. Atuh kumaha si eta mah belegug atuh elos belegug ge cek kuring henteu. Atuh pan lain aja nu rek dikanarakakeun kuring ge nyaho. Ulah adalah umat kuringna adalah kuringna cek Kanjeng Nabi patun telan eta Nabi jeung Allah. Moal ku aing ditulungan atuh kuring ge moal udang cek Nabi. Nongeng bae dana penaras. Enggeus cangkel gerah udang moal. Akhirna meunang 40 tahun cek Allah, Muhammad, enggeus. Geura cengkat sok geura syafaatan ditulungan ku aing. Tah kakara Kanjeng Nabi cengkat bari balesem bae seuri atoh dideuleu. Oh itu teh urang Cibarengkok. Belegug nama si eta teh. Ngan urunan mulut dapang gedean. Bari teu maido ka panitia. Pan sok aya nya urunan pangletikan ai care ainan ai bawel heuh nanyakeun emang rek pakenan bae ieu duit meuleunan bae sok aya teh kitu. Ai urunan pangletikan aja. Maido bae ka panitia ieu mah jalema belegug eta jalema tapi lamun mulu da Kanjeng Nabi batur mah 1 juta manehna mah 10 juta ditanya ku panitia ka ieu ridho pake meleki pokona ulah nanya deh aing mah jangan mulyakeun Nabi terserah panitia hop teuing si eta mah gagah mah tah si eta mah Gusti nulunganna geura ngamulyakeun kuring kana surgakeun eta mah. Wah si itu mah urunan teu ngan bisana maido doang ka panitia. Sok aya teh kitu. Lain eta mah nya panitia si eta mah kitu-kitu teuing. Saguala dibeli, geus mah urunan kudu nyeundong dang deui. Tek-tek mengek bae diomongkeun. Kumarehna nyeundong dang teu urunan henteu. Atuh kitu. Gusti sanajan kitu eta si eta, tapi si eta mah sok hormat ka kiai. Pan kiai teh warisan abdi. Wayana Gusti salametkeun si eta ge. Gagah teh Kanjeng Nabi. Hebat teh Kanjeng Nabi. Makana manusia yang paling peduli adalah Nabi. Sampai-sampai umat Islam seorang pengikut tidak henti membanggakan yang diikutinya, yaitu cuma Kanjeng Nabi dan umatnya. Betul? Contoh, abdi rek nanya, Jokowi kerja di presiden gagah teu? Hebat teu? Teu kumaha hebatna ka kiai-kiai ditewakan teu? Oh, Habib-habib di penjaraan hebat teu? Ayeuna aya teu masyarakat Cibarengkok budak, yuk urang urunan rek naon? Rek memperingati ulang tahun Jokowi. Aya eueuh. Pak Karno, hebat teu Bung Karno? Hebat proklamator, betul. Aya teu masyarakat Cibarengkok pernah aya panitia minta urunan rek haolan Soekarno atau rek nguludan Soekarno aya weh. Tapi Kanjeng Nabi urang mendak henteu, nguping henteu, tapi ulah mun urunan. Waktu ayeuna mejeuna hees nikmat di waktu kieu teh. Mun ibu-ibu mah keur neuleun sinetron bari berbei bae cimatana. Ada orenganana jagoanana eleh. Betul Bu. Cenah kitu oge kula jatuh nyao saumur hirup pecan kabeli TV kayeuna ge kula ya. Bohong. San kabeli TV ya kula kayeuna saumur hirup. Nah. Tapi Kanjeng Nabi luar biasa. Sampai ibu-ibu rela berkorban, bapak-bapak rela berkorban, tanagana, hartana, pikirana, waktuna dicurahkan dan dikorbankan. Untuk apa? Demi menunjukkan eksistensi rasa kecintaan kita kepada Nabi. Nembongkan bahwa kita akan selalu setia mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siap semakin ke depan semakin meriah.
Tapi kiai si eta mah puguh hayang ka alam ai kitu batur urunan 1 juta tah ti kuring mah 10 juta batur mah dongdangna ge 1,5 juta kuring mah 15 jutaan si eta mah kumaha ganjaran eueuh ganjaran teruskeun pan si eta mah cenah hayang kalem jor teuing jah hayang kalem ku nabi pan heuh nu ulah ge hayang kalem ku Jokowi nu ulah ge hayang kalem ku Prabowo bener teu hayang ka alam ku Allah jeung ku nabi mah teruskeun. Justru kita memuji Nabi itulah salah satu wasilah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita, saudaraku. Sampai cerik cimata getih menang yang cerikan Kanjeng Nabi. Tapi yang cerikan bikang lalaki temenang. Kok mau yang cerikan lalaki? Kan boro-boro bikang ada malah yang cerikan lalakinya. Lalaki itu dicerikan ku bikang. Tuh mandai lagi bu nyanyi sabainya. Seserian. Emang bapak ulah anehnya. Makhluk paling aneh di alam dunia ibu-ibu. Poang aneh di alam dunia ibu. Hati-hati bejeng ibu-ibu. Hati-hati. Ulah percaya teuing. Sen kanan belok kiri. Bener gak? Sen kanan belok kiri ibu-ibu. Haju geus katabrak haram najis lain minta hampura kakalah molotota. Siamanan mata teh dikeun dina tuur. Sakieu gede da aing teu kadeuleu. Cenah bener teu? Ripuh bae pokona bejeng ibu-ibu mah. Kasalaki geus ulah aneh. Salaki cicing di imah disebutan ucing buduk. Kumaneh mah cicing bae di imah teu kaos batur atuh ikhtiar kas ucing buduk bae ngaringkung dina hawu cenah kitu pokna. Salaki di imah digelenengan. Lah cek salaki aing daripada raonan romeng ieu ceuli kaluar eta lalaki. Begitu kaluar diomongan rek ka mana kumaneh cenah pokna. Kumaneh mah aya kaluar kudang danan heula lain rek usah kumaneh mah rek nganyang meureun. Ayat teh ibu-ibu gitu. Bu, doraka ya teh bu. Bapak, ayat teh pamajikan model gitu. Doraka bapak. Makanya bapak kudu karunya ka ibu-ibu. Karunya moal. Lamun pamajikan. Goreng sangka kasalaki. Pugu batur tenganyang tenaon diduduh nganyang. Budu batur kekaliwut tenaon diduduh salingkuh. Tuh cenah ai isokna eta. Doraka teh mun pamajikan duduk itu. Doraka supaya ulah doraka benerkeun kawin deuna. Berarti kan bener sangkana. Malah siamanya kawin deui. Lamun urang teu kawin deui kan salah sangka, doraka. Tapi lamun kawin deui bener sangkana, teu doraka. Bener dah Pak? Lamun karunya ka pamajikan model kitu wayahna kawin deui. Daek ibu. Daek teu bu. Bapak daek embong. Masya Allah tabarakallah. Itunya bapak ibu tah sing alalakur. Sok pilih ka ibu. Pilih minta maaf apa pilih minta izin? Oh izin cenah ge bapak berarti bebeja heula. Jadi lamun minta izin mah bebeja heula, lamun minta maaf mah kawin heula ka karak minta hampura. Pilih nu mana? Mung saduana ge. Bapak, lamun bapak minta izin ataupun minta maaf teu diizinan teu dimaafkeun ulah sok maksa. Sing karunya ka pamajikan. Haju cek bapak teh pu pamajikan mah ai bare teh mah geulis cai ana mah goreng atuh pan ku bapa digorengkeun. Boga anak eta pamajikan tentang ngurusan anak sok bayangkeun pamajikan yang ngurusan anak, yang ngurusan imahnya kudu nyangu bener teu Bu? Haliwu teu gaburu dangdan rek kumaha geulisna. Kadang-kadang hayang dangdan ge teu dipangmeulikeun wedakna. Duit na beak pakai judi online bae. Ai nyawer biduan bajuta-juta teu hook, ai mere pamajikan jeung meuli baso ge hook, polongo teh eta lalaki. Bolon teh eta lalaki. Bapak masuk tamu, ai pamajikan hayang geulis, aya geulis dipoto. Geus dipoto diedit, bapak abdi ngelingan, lamun pamajikan geulis lain diedit di modalan. Bener teh ibu?
Iya mah pamajikan haliwu ngurus anak, haliwu ngurus imah, ngurus jajanan, ngurus masakan, ai dititah geulis rek kumaha geulisna. Bere pembantu, bener teh Bu? Iya masihna geulis ai di modalan henteu. Aneh bapak mah cek ulama. Ya Ibu, bener. Sing eling eta bapak sukses ulah salah. Doa ti pamajikan, bener teh? Eta salah kilempang usaha, pamajikan mengadoa bari palang siang oge. Heuh. Makana bapak sing eling ulah karak sukses saeutik laju bincula ka pamajikan. Bapak mah ai hayang dihargaan, ai hayang disayang ku pamajikan, ai kalakuan biadab ka pamajikan. Ulah salah bapak, eta bapak sukses menang doa pamajikan, jadi jarok doa pamajikan, boga imah gedong, boga mobil nongkrong menang doa pamajikan, bener teh Bu? Doa pamajikan hiji didoakan jadi jarok komo mun opat, jadi bupati. Setuju teh Pak? Setuju teh Pak? Ibu hayang salaki sukses? Hayang kudu loba nu ngadoakeun anak. Hiji didoakan ku ibu boga motor salaki ibu, lamun opatan nu ngadoakeun boga mobil. Setuju teh Pak? Tenang ka ibu ieu ka bapak. Pak setuju teh? Ibu tamunya. Aduh Pak. Geus eta mah dame bae di imah babarengan. Salaki jeung pamajikan. Jasa laki jeung pamajikan mah siling hitutan gak jadi romantis, bener dah. Atuh cook di dapur teh malah teh mah cook deui di tengah imah. Galakak di dapur, galakak di tengah imah, bener dah. Cek tetangga nu edan leupas deui leudak, cenah gitu. Nah, jadi intina urang rumah tangga kudu bertanggung jawab. Contoh Kangjeng Nabi. Ulah hayang ngeunahna bae bapak-bapak. Ieu mah bapak-bapak. Sia mah ongkos suka ngaji cenah ka pamajikanna. Unggal minggu pangajian sia mah teu rubah-robah ai ngalawan bae ka salaki sia mah. Ngan teu dicaritakeun Siti Khadijah kitu ku kiai, kuat request ka kiai salakina supaya nyaritakeun Siti Khadijah. Sia mah sana bangkawan bae ka salaki teh ngalawan bae ka salaki teh. Aya teu kitu Bapak? Aya teu kitu Ibu? Jawab Ibu, aing siap jadi Siti Khadijah gitu kan. Asal sia kudu kawas Rasulullah gitu kan. Iya mah pamajikan Siti Khadijah ai salaki di pentang ngabaso bae ge samangkok rejeung anjeung anan kuat molototan. Kakala ngomongkeun sia mah pangrasa aing mah cenah kana ngabaso teh kaos kananan bae buah paeh sama butuh ngabaso saminggu ge. Ulah sok kitu. Paham? Jelas? Jadi kesimpulanana lamun urang rek siap ningkatkeun iman takwa ka Allah, teu aya cara iwal tuturkeun parentah Allah, tinggalkeun larangan Allah. Moal bisa nuturkeun parentah Allah, moal bisa urang nuturkeun kana larangan, ninggalkeun kana larangan Allah, terkecuali urang nuturkeun ka Kangjeng Nabi, tinggalkeun larangannya, laksanakeun parentah. Mual bisa ngalaksanakeun parentah Nabi, mual bisa ninggalkeun larangan Nabi, lamun teu nyaho mana parentah Nabi, mana larangan Nabi. Mual nyaho kana parentah jeung larangan Nabi, lamun teu daek ngaji. Jadi kesimpulanana, kalau betul masyarakat Marengkok ingin meningkatkan iman dan takwa, rajin-rajinlah datang ke pengaji. Siap ngaji, can percaya kula. Urang Barengkok daek ngaji. Lamun bener urang Barengkok daek ngaji, leungitkeun dina hatena hewa ka kiai. Soalna naon? Kadang-kadang imahna mah deukeut masjid. Diajak bae, "Bapak, yuk ngaji bagian saha ayeuna?" Bagian Ustad anu lah aing moal si eta mah. Ai kitu pangrasa si eta mah tibareto mulai ngaji nepikeun ka ayeuna wudu deui, salat deui. Aya teh teh manu bangkawar model gitu. Lamun kitu kakak, coba kakak nu magah hanjak kiai geus sapeun. Bener teu?
Jadi lamun bener ieu urang Cibarengkok arek ngaji, maka hatena bersihkeun tina hewa ka kiai, yakni kudu resep ka ulama jeung kiai, siap resep ulama kiai, siap cinta ulama kiai, takbir. Percaya kula urang Barengkok resep cinta ka ulama jeung kiai. Nah soalna eta kula barang turun nu geus hayang nyium, nu geus hayang cium tangan dia digubah gabing 3 kali eta deui. Padahal satahun sakali ge kula henteu ka dieu. Digubah gabing makana make cincin geser dinu kenca. Nah soalna bisi kapaksa nyorogot kana irungna di kuda naon. Itu, pangkuduna mah katunya sok denger bisi kitu doang. Kula bae santri datang ka dieu, oh luar biasa dimuliakeun, disambut pakai sholawat, cium tangan bulak-balik, cipika-cipiki deui. Datang kadu panitia, masya Allah hatur nuhun ka para panitia ka masyarakat, dijamu sagala aya, teh, kopi, susu kaleng, susu gantung dibikeun ka kula ku urang dieu. Heuh, nu di plastik teh apa digantung. Anu kaleng mah ditagokkeun apa mah digantung ditawarkeun ka kula, rokok babungkus-bungkus, bubuahan komplit. Jazakumullah khairan katsir. Ngan ulah kieu masyarakat. Ai ka kula nu ti jauh di harga-harga, di mulia-mulia, di mule-mule, hayang kopi dipanggieunkeun ai ka kiai setempat. Waktu batur ngaji hayang ngopi ge titah nyieun sorangan. Waktu pengajian mawa termos mawa nampan kopi ente senok gula susu rokok sabungkus kucuk kiai bisa kopi nyeun bae nya cenah. Belegug eta masyarakat. Sagagah-gagahna mubalik ti luar, mubalik mulu dan rajaban moal bisaeun ngabejar biaskeun ilmu wudu ilmu salat moal. Ieu urang dieu bisa wudu bisa salat ku ustad kiai di dieu. Nyaho bener jeung salah ku ustad kiai di dieu. Nyawa halal jeung haram ku ustad kiai di dieu. Contoh misalna amit-amit mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat barokah hal ibadah amin. Misalna isuk aya nu paeh. Kula geus balik isuk anu paeh, haram najis moal nelpon ka kula moal. Ki Fahru anu keur penting hadir teh paeh geura ka dieu deui moal. Tapi ustad di dieu karak keleuyeub di kekenyang sukuna. Ku pamajikanana si tangaropea anu paeh bener teu? Jadi lamun ka kiai nu ti luar 3 kali gubagabig cium tangan, ka kiai setempat 7 kali gubagabig cium tangan. Lecet-lecet hanyaona leungeunna. Atuh geura semua ulama dan kiai kapanpun dan dimanapun hargai, hormati. Tapi ingat, ulama kiai setempat lebih berhak untuk dihargai, dihormati dan dicintai. Kenapa? Karena ada 2 hak bagi kiai setempat. 1 hak penghormatan sebagai ulama, kedua hak penghormatan sebagai guru masyarakat setempat, saudaraku. Kiai nu ti luar mah moal bisa ngabejakeun ilmu salat, rukun salat, syarat salat moal bisaeun. Tapi anu bisaeun ngajelaskeun eta ngan saukur kiai setempat, ustad setempat. Ku ayana kitu engke mah waktu pengajian tanya bade enteh, bade kopi, bade susu. Mencana hayang kopi panggieunkeun ulah mangga ngadamel wae nya cenah kitu. Kudu dipanggieunkeun, siap hormati ulama dan kiai, siap cintai ulama dan kiai. Takbir. Selanjutnya Sim Abdi bade ngelingan, ini keluar dari tema mungkin. Jadi tema keus takalus. Ayeuna di negeri urang keur bingung. Kumaha bingungna demo di mana-mana, kebakaran di mana-mana, bener deh. Tapi terjelas naon anu dituntut. Nah, terjelas. Ku ayeuna kitu kula menta ka masyarakat ulah kabawasa ka mahkamah, ulah terprovokasi. Wahai para pemuda, Pak RT, Pak RW, Pak Hansi, para ulama, jaga lingkungan, jaga masyarakat. Lamun aya nu ngajak teu puguh-puguh ulah didengekeun. Kita tunggu komando ulama dan habaib. Karena ulama dan habaib lain cicing bae keur nongton ieu, beres tamual masalah ieu, beres tamual masalah ieu. Lamun polisi TNI itu bisa ngabereskeun, terpaksa berarti ulama, kiai, santri yang harus turun tangan. Betul. Demi menjaga agama, demi menjaga ini negara, saudaraku. Sok tingali ke urang dina TV-TV, tingali dina medsos-medsos. Aya pendemo beak digogoran dapikeun ka paeh ku polisi, bener deh.
Terus nadai neule dina berita nu ieu aya polisi beak didupakan dijotosan deui eta ku masyarakat. Tungtungna polisi, TNI, aparat jeung rakyat diadu. Yang enak-enakan adalah para pejabat yang koruptor. Betul. Wahai Pak Polisi dan rakyat, jangan mau diadu domba. Betul. Kita bukan domba, kita bukan kambing, kita bukan kerbau, kita rakyat yang mulia. Jangan mau diadu. Siap tidak mau diadu? Siap jaga keamanan, siap jaga kekondusifan, siap ikut ulama, siap ikut habaib, takbir. Jadi Pak Kades tolong sampaikan ke Pak Sekdes, tolong sampaikan kepada Pak Kades, aktifkan kembali Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Hati-hati bisa anu edan tepugu-pugu datang ke dia memprovokasi, hati-hati. Tepugu-pugukan kantor DPR di Beleman, kantor polisi di Beleman, kantor-kantor di Beleman, rumah-rumah di Jarahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya para ulama meminta umat diam, jangan ikut bergerak, jangan ikut-ikutan. Tunggu komando ulama. Lamun teamah polisi geus teu walakaya, TNI geus teu walakaya, boga presiden geus teu dianggap kukumaha, kakarak meureun para ulama, para kiai, para habaib bersatu jaga ini NKRI. Betul. Jangan sampai NKRI terpecah belah, jangan sampai NKRI terjadi huru-hara di mana-mana, jangan sampai negara kita ini hancur-hancuran. Siap ikut komando habaib dan ulama, siap taat komando habaib dan ulama, siap bela agama, siap jaga negara, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salim wa ala alihi bi ajma'in. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi. Siap sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna him salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pamugia ku keagungan Kangjeng Nabi sareng salat anu dibaca ya Allah, jadikeun ieu wilayah-wilayah anu thayyibah amin, wilayah anu pinuh ku barokah amin. Dulur abdi sadayana penduduk di dia jadi ahli ibadah, rizkina melimpah ruah di segala arah, segala urusanana mudah, ulamana istiqomah, ketika wafat sing husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, hampura anu diteda, hatunun anu disuhun ka para panitia, hapunten para kasepuhan teu tiasa mampir deui. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.